Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Dilanduru Amanda di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Di dieu abdi bade ngabahas ngeunaan virus corona. Yuk ditonton videona. Corona dina basa Latin hartosna makuta, sedangkan virus corona mangrupakeun virus sapertos makuta anu tiasa nginfeksi napas. Gejala awal virus corona dina awak nyaeta flu, demam tinggi, sareng sesak napas. Virus corona mimiti nyerang nyaeta di kota Wuhan, Cina. Maehan leuwih ti 1000 orang. Normalna masa inkubasi corona teh 2 minggu. Namun geus 2 minggu, biasana kakara urang mimiti gering jeung nunjukkeun gejala-gejala tina virus corona eta. Kusabab eta, urang kudu ngajaga jarak atawa cicing di imah heula. Lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang harapan pandemi COVID-19 nyaeta Wuhan. Wasuh panangan sing bersih, lakukan secara rutin, kumbah nganggo sabun sareng cai. Ulah nyekel daerah panon jeung irung, sabab leungeun bisa terkontaminasi, leungeun bisa mindahkeun virus eta kana panon jeung irung. Haneutan awak ku panon poe isuk-isuk, moyan bisa ningkatkeun imunitas awak. Awas ulah ruang riung, ngajaga jarak sampirna 1 meter atawa 3 suku di antara anjeun sareng saha wae anu batuk atanapi bersin. Ngagunakeun masker mun kaluar imah, tapi tong kaluar imah mun teu penting-penting teuing mah.